Tak bisa muka panto gara-gara aya nini aya nu komen kasihan cenah. Emang kasihan dak, urang oge sajujur nama karunya, komo tingali poe aya nama aya kamajuan, mamawa ge molan, tingali eta teh hayo we ngagudeg-gudeg panto jabaning noongan eta teh tina kaca. Urang teh jabakeun muriang nya sora ge nepikeun ka kieu da batuk pilek jeung riut sagala rupa tuh geuninganan. Si ge molana teh diteuneun ku manehna teh di dinya. Hek noongan eta teh tingali kalah cirukba jeung urang teh deui. Diuk dak salila-lila tingali eta teh di dinya aya urang teh tadi teh ngadenge darengan teh cenah aya nu ngomong kieu rek dipotokeun cenah engke dikirimkeun ka anakna cenah tuh tingali urang teh meneutan pantai we di imah ngeben jeung barudak teh da barudak urang teh sarieuna lamun geus kadengenan nunun teh sok nyarempod eta teh di juru urang teh asa karek inget aya paket nu can dianterkeun urang teh kaluar we api-api teh katemponya eta teh nanya cenah rek ka mana cenah anak urang ka mana cenah urang teh ini tuh we urang teh da percuma di layanan ge dak kitu di kitu deui ngomongna teh balik deui da cenah keukeuh ieu teh imah anak urang cenah kitu. Pek mah pas bijil keluar teh geuninganan eta langit meuni biru meuni mentereng si panas teh urang teh buru-buru we mangpret hadena teu mawa budak sakitu heula we nya.